duit teh gablek, ayam pae, hirup teh kieu-kieu teuing, hayang teh atuh beunghar gitu ya Allah, hayang teh beunghar sagala beunang karasa gitu. Hirup teh kieu-kieu teuing, aduh. Nah, gitu. Panas kieu teh hayang meuli es bayang udud. Semoga udud aing teh ieu teh sabaraha nya euy. Di olah. Ududan atuh kumaha. Kosong ngahungkul. Iraha aing beunghar atuh enggak udud. Sarwana deh. Boga paneker. Aing nganduruk naon ieu nya. Baliklah. Aing ge teh kumaha. Lihat babatok aing. Aku aing ududku sieuna hungkul. Cetak meureun sungut kaduruk dari udud kieu. Ini gak tuh ya teh nyunang ngeunah gitu. Naon ya yang aja teh. Aingin ya, Aing nu batur heula. Iya. Aingin ya, aingin. Wah, sakieu mah atuh efek-efek heula mah anjing dari mah deukeut mah anjing. Jurus. Anjing. Deudeu leumpang teh aing geus ngaluarkeun jurus ieu goblok. Saya tapi Nyaho ya saha? Jalma teh burung gitu. Geus ayo balikan deui lah. ayo lah. Goblok. Pasang di. Dulu kok aing mun balik deui kok aing botan. Pan guat kan. Buat dia. Udah foto. Oh aja. Enggak mau tanggal lah si gananya. Wah. Tuh gak duit. Naonan kudu dijual gitu nya euy. Kadekeun imah gitu ku anya. Saha ieu nya euy. Deuh. Loba HP-na. Kudu HP naon wae ieu. Oh, HP-na teu beuki aing. Aya dompetan. Pak. Dompetan ieu. Atas nama Muhammad Wahyu alus eta ngaranna. Pak. Coba aya duitan. Wah, juta anjir. Aing bawa balik ieu. Sok pen guat pen. Aing heula ya. Sok. Anjing. Bagian aingin heueuh. Kalau tadi beakeun tuh. Wow, kurang ge mau beakeun. Di tukang Oh, tadi geuting. ieu tah. Ya, urangan ieu. Pak. Anjing. Geus lah wingeun geura lah. Urang ieu. Tah di dinya we. Aja
Sok pan sok. Hok aingan ya, centang deh. Si anjing, aing udah goblok teh. Ayo pan. Bang, kabur anjing. Jok aing benang teh. Benang sia. Ayo, mang. Sia ka mana? Cicing capek aing teh lompatan wae. Ya kaleci aing tatajong sia. Ini damai ya tuh. Kumaha ya? Ya, terus aku kumaha ya? Ya, guys, ayeuna mah urang menang milik ye. Milik naon ieu? Milik naon? Tak menang milik. Milik Milik naon? naon ieu? Geus lah atuh alih. Milik naon ieu? Jadi kieu aing teh di jalan deui. Heeh. Tah, menang duit. Meusina 10 juta jeung HP. Bener. Bener sih teh, asli. Wah, Wah, atuh bisa meuli ieu mah meuli mobil. Tukang balon ieu mah. Geus lah, damai we ayeuna mah cong ngopi we. Atuh hayu lah. Hayu. Kopinya ya namanya. Atuh ngopi. Tuh isi gebelang gilik goblok itu teh. Ya tuh kumaha ya? Nah, di nah. Tah, ieu mah jang aing. Atuh geura buka eta aduh aing penasaran euy. Balik ah. Can pernah Bang. Yuk. nah nempot duit 10 juta orang. Ieu tempo. Pakai ngopi moal. Yang ngopi atuh. Ieu. Ieu aya dompetan. Atas nama teh tadi dibaca kok aing Muhammad Wahyu. Dibalik kan. Tah, Anjing ganteng euy. ieu duit mah. Anjing. Heeh. Bener, heeh. Jadi atuh ieu mah ngopi jadi. Jadi erek moal ngopi. Sok atuh geura pesenkeun kopina. Haram wae eta teh menjadi kopi eta. Ya moal. Asal wawartos kan gaduhna. Emang mana apal boga nas? Henteu. Alamatna di mana? Henteu. Apal ieu aing nu ngaranna nama tah Muhammad Wahyu. Henteu apal aing alamatna mah teh. Gampang alamatna di mana mah cuang ngawarkeun we di radio Pita Dasi. Nah, pita dasi. Aya gitu. Ayalah atuh. Nya apal teh nomorna? Sa inget poho. Tuh kumaha ieu? Yang geus we ke peuting we cang tempola di mah kurang nomorna tuh. Atuh engke we bari sakalian ngopi peutingnya. Kumaha pen? Ya geus atuh hayu lah. Tuh Engke mah. beungeutna kitu anjing si eta. Tah can ngopi ti tadi keur ngadu kaleci di tajong ku maneh. Engke we peutingnya. Heeh atuh hayu lah. Balik ka ayeuna mah. Heeh. Yuk. Bohong sih. Ayo balik. Jik balik kecil lah. Heeh kayak balik aing mah. Alhamdulillah. A few moments later. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu lagi ya bersama saya Asep Taraji. Dan malam kali ini yang cukup sepi sekali ya, tidak ada babaturan yang menemani saya. Ya meskipun kelak mikna cek oke. Masih terlihat bagus. Iya, cantik. Mana mau kopi? Video lah. Ya, aku gimana ya? Nah, kona. Nah. Cicing kira mana mah, dua aneh oh. Beli kopi jeung aing. Kapan lata radio ya, nomorna ya. Tuliskeun sok. Aku tuliskeun aing ngadengkeun radio ieu teh ya. Arana non? Pita dasi ya. Jangan. Telepon. Nah, pada kesempatan hari ini ya di malam yang gelap dan sunyi ini
pokoknya malah the best in the clockman the why. Nah, untuk malam hari ini tidak ada yang menelpon ya. Nah, ini ada yang menelpon dari siapa? Halo? Halo? Nah, nyambung. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pitadasi. Lucu penyakit nih. Iya, gimana? Wilujeng Oya gini, ini dengan siapa di mana? Iya. Mangga Bapak Asep badai ngirim salam atanapi badai curhat. Kumaha cenah deh. Bayah kieu ngadangukeun nu curhat. Jadi kieu Kumaha? tadi Abi mendakan artos tas di jalan tempatna pipireun bumi Haji Ewok. Di lebatna aya artos 1 juta, kartu ATM, kartu kredit, kartu diskon bon sametan tah sareng KTP SIM atas nama Bapak Wahyu, Bapak Muhammad Wahyu. Bener, luar biasa pokoknya mah Bapak mah di zaman milenial kieu masih keneh aya jami nu jor-jor sapertos Bapak. Wow. Jadi maksud Bapak bade ngawihkeun artos sareng tas eta lewat ieu radio kitu muhun. Ih, sanes bada ngawangsulkeun. Ieu mah bade nyuhunkeun pangmuterkeun lagu nu judulna Relakanlah di Edi Silitonga. Bener pisan. Ieu lagu spesial kanggo Bapak Wahyu gitu. Patoskeun nya mihregreg ke abina. Tah bener. Silakan. Iya, nanti salamin kalau panggil ya. Pangmuterkeun we eta laguna. Iya barusan ada yang nelpon ya dari Bapak Asep dikarenakan ada sebuah uang ya dan sama tas. Jadi buat kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya di channelnya Buricak Burino tah gitu. Si anjing di paruman. Lah aing mireureug. Kan ngopi ngeunah heuh. Parum eta parum. Heueuh. Kumaha atuh eta laguna? Kayak di setel lagu nama. Engke di setel tah engke didengekeun di dieu. Ieu zaman baheula, zaman buhun. Keresekan wae ieu. Bae ngopi. Ulah. Godingan ini. Goding. Apalah. Ya. Nah. Ngeunah asli. Regreg kan aya nama. Geus kumaha ieu laguna duh. Engke we didengekeun lah laguna mah. So. Gila nih ya. Dengekeun laguna. Teh kumaha tuh nu penyiar radio teh molor atuh. Lor sigana nama teh. Tawa teu hirup. Ah,